Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah pamisarehat sadayana mah. Alhamdulillah dinten ayeuna dinten Rebo patepang deui sareng pagaos sapertos biasa upami dinten Rebo dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna pagaos bade nerangkeun masih dina pangajaran kahiji nyaeta nerangkeun rarangken tengah ar ditambi sareng kalimah pananya. Rarangken tengah upami ku urang ditalungtik katanapi ku urang di taliti basa poe Jumaah danu jeung babaturanana barudak lalaki wungkul baralik ti sakola teh henteu langsung ka arimah tapi ngadon ngarojai heula di Rengganis. Poe Sabtu isukna danu teu bisa indit ka sakola lantaran ngarasa lalungse, lalieur sarta sarbel. Tadina conto anu nembe ku pagaos disebatkeun aya sababaraha kata atanapi sababaraha kalimah anu di garis bawahi. Ta eta panginten salah sawios contoh atanapi kata atanapi kecap nu aya rarangken tengah. Nah, tinggal kecap-kecapna. Kecap barudak, baralik, arimah, ngarojai, lalungse, lalieur, sareng sarbel dina eta paragraf mangrupa kecap-kecap rundayan anu ngandung rarangken tengah ar. Rarangken tengah nyaeta rarangken anu diselapkeun kanu wangun dasar kecapna. Rarangken tengah dina bahasa Sunda aya 3 nyaeta ar, sareng in. Guna jeung harti rarangken tengah ar. Nu kahiji tinggalnya contona barudak keur arulin di buruan. Rarangken ar dina kecap barudak gunana ngawangun kecap barang anu hartina loba. Janten barudak, loba barudak itu janten leuwih ti hiji. Kan upami sajalmi mah disebatna budak, upami seueur janten disebatna barudak. Nu kadua nu rek rapat teh geuning can daratang. Rarangken ar dina kecap daratang gunana ngawangun kecap pagawean atanapi aktif nu hartina loba nu ngalakukeun. Contoh sejena baralik, arulin, dalahar, sarare. Teras nu katilu meh kabeh nu datang ka dieu nalaksir kan Neng Elis. Rarangken ar dina kecap nalaksir gunana ngawangun kecap pagawean sami nu aktif nu hartina loba ngalakukeun ka atanapi kana. Contoh sejena nyariwit, nyarium. Nu kaopat abdi mah nuju rarepot nu mawi moal tiasa dongkap. Rarangken ar dina kecap rarepot gunana ngawangun kecap sifat nu hartina aya dina kaayaan terus-terusan. Pami contoh sejena nyareri, rarieut, laleuleus, sami wae eta teh. Nu kalima di jatiluhur mah laukna teh paraeh kabeh. Rarangken ar dina kecap paraeh gunana ngawangun kecap anu sifat nu hartina loba dina kaayaan. Contoh sejena baruruk, garoreng, garede, parait, tah sami eta teh. Teras nu salajengna tinggal ku hidep aya gambar atanapi bagan anu bade diterangkeun. Kalimah pananya diteraskeun kana materi nu salajengna aya kalimah pananya. Kalimah pananya tuh. Kalimah pananya ngagunakeun kecap pananya nya leres. Pami kalimah pananya kedah ngao kecap pananya. Teras dina wanguna ditulis ditungtungan ku tanda tanya leresnya upami urang naros pami naros kanu sanes pami diserat pasti dina tungtungna teh aya tanda tanya. Nu katiluna ngucapkeun kalimah pananya miboga ciri lentong anu beda jeung lentong kalimah wawaran. Nu kaopatna kalimah pananya nyaeta kalimah nu fungsi utamana pikeun nanyakeun leres. Upami urang naros kanu sanes tangtos eta teh pasti naroskeun.
Nu terakhir kalimah pananya umumna miharep jawaban. Tah seseueur nama kalimah pananya teh tangtos hoyong aya jawaban, tapi aya oge kalimah pananya anu memang henteu kedah aya jawaban gitu. Tinggal kecapananya. Naon kecapananya nu kahiji? Terus nu kadua kumaha? Nu katilu naha atanapi kunaon? Terus nu kaopat iraha. Nu salajengna saha. Terus mana? Nu mana? Di mana? Kamana? Di mana? Terus nu terakhir sakumaha. Sabaraha. Tah janten seueurnya ku hideep kedah diregepkeun. Janten aya seueur kecapananya nu bakal tiasa dianggo. Dina sadi dinten urang lamun naros kanu sanes tangtos nganggo kecapananyana nu sapertos kieu. Leresnya. Contoh, pagaos gaduh contoh dina carpon jangjang heulang. Dina carpon jangjang heulang nu parantos diajarkeun dina mingon kamari, seueur pertarosan-pertarosan atanapi kecapananya nu dianggo. Tuh. Naon anu dikukut ku Yadi di imahna? Naon walaranana? Oke, leresnya heulang jawabanana. Saha wae palaku dina eta carpon teh? Walaranana Yadi, Dadi, bapana Yadi. Nu katilu, kumaha kaayaan heulang waktu kapanggih ku Yadi? Naon walaranana? Jangjangna nu sabelah ngaplek, getih ngucur, ti lebah tulangna nu potong. Salajengna, iraha Yadi manggihan eta heulang teh? Waktu nganjang kabaraya nu lemburna di suku gunung. Teras aya deui partarosan dina eta carpon jangjang heulang teh. Di mana Yadi manggihan eta heulang? Naon walaranana? Di leuweung. Teras anu terakhir, naha heulang anu dikukut ku Yadi teu bisa kabur? Naon walaranana kinten-kinten? Sabab heulangna teu bisaeun hiber da jangjangna sabelah potong. Ta eta panginten janten pagaos nyandak contoh kecapananya tina carpon jangjang heulang nu masih dina pangajaran kahiji nu mingon kamarinya. Tah dinten ayeuna pagaos bade masihan latihan tugas kanggo hideep mangga tiasa dikerjakeun dina buku paketna. Kerjakeun latihan hiji ngeunaan rarangken tengah ar dina kaca 10 dugi ka kaca 11. Nu kadua, kerjakeun latihan kadua ku hideep jieun kalimah pananya tina carpon ku kupu hileud bulu dina kaca 13. Hatur nuhun kana sagala rupi perhatosanana, mudah-mudahan seueur manfaatna hapunten tina sagala rupi kakirangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.